أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Faslun utawi iki iku pasal ing dalam mertelaaken syurutut tayamumi utawi pira-pira syarate tayamum iku asyaratun 10 ayakuna sawiji yen ta ana tayamum iku biturabin kalawan endut wa yakuna lan yen ta ana apa aturabu endute iku tahiran kang suci wa la yakuna lan yen ta ora ana ya endut ya turab iku mustamalan kang wis den anggo wa la yukhalitahu lan yen ta ora nyampuri ing endut ing turab apa dakikun tipung wa nahuhu lan saumpamane dakik wa yaksidahu lan yen ta ngamaksud ya si wong ing turab wa yamsahalan yen ta ngusap ya si wong wajhahu ing wajah wong wa yadaihi lan tangan loro wong bidarbataini kalawan rong usapan wa yuzilalan yen ta ngilangaken ya si wong an najasata ing najis awalan ing dalem kawitane wa yajtahidalan yen ta hati-hati ya si wong fil kiblati ing dalam menghadap kiblat qablahu ing dalam sadurung tayamum wa yakunalan yen ta ana apa at-tayamum tayamum iku ba'da dukhulil waqti ing dalam sause manjinge waktu wa yatayammamalan yen tatayamum ya si wong likulli fardin kadue saban-saban fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna dina ieu pasal ajengan musonif bade ngajelaskeun syarat-syarat tayamum. Saur di dieu syurutut tayamumi ari pirang-pirang syaratna tayamum asyaratun eta aya 10. Jadi syaratna tayamum teh aya 10. Mana anu 10 teh ayakuna biturabin kahiji tayamum teh kudu ku taneuh wa yakuna jeung kaduana kedah buktos aturabu taneuhna eta tahiron suci kaduana syarat tayamum teh taneuhna kedah suci sakumaha dauhan Allah patayammamu sa'idan thayyiba mangka maraneh kudu tayamum ku taneuh anu suci sakumaha tafsiran Imam Ibnu Abbas sang arang anu sanesna saur Imam Asy-Syafi'i taneuh anu aya kekebulan nurutkeun madhab Syafi'i hanteu meunang tayamum iwal ku taneuh anu suci anu aya kekebulan anu bisa narapo kana wajah jeung dua panangan dua leungeun. Imam Muslim ngariwayatkeun dauhan Kangjeng Nabi wa ju'ilat turbatu halana tahuran idza lam najidil ma'a sareng geus dijadikeun taneuhna ieu bumi keur urang suci tur nyucikeun di mana urang hanteu manggihan cai. Dicanak paedahna tina ieu hadis sanyana syarat tayamum teh kudu ku taneuh suci jeung nyucikeun.
Ku sabab kitu hanteu meunang atuh tayamum ku taneuh mutanajis. Naon sababna? Sabab cai mutanajis hanteu meunang dipake wudu, atuh nya kitu deui taneuh anu mutanajis hanteu meunang dipake tayamum. Salajengna wa alayakuna jeung katilu ulah buktos taneuna teh mustakmalan tos dipake. Sabab geus dipake migawe fardu, kukituna hanteu meunang dipake deui kadua kalina saperti cai. Lamun geus dipake taneuna ulah dipake tayamum deui. Nu kaopatna wa alla yukhalitahu jeung ulah nyampuran kana eta taneuh dakikun wa nahuhu, ulah kacampuran tipung jeung sabangsana tina barang-barang suci anu sok napel kana anggahota awak badan, sabab ngahalangan kana tepina taneuh kana anggahota. Wa yaksidahu sareng nu kalimakna kudu ngamaksud taneuh karena dauhan Allah fatayammamu sha'idan thayyiba, mangka maraneh kudu tayamum ngamaksud taneuh anu suci. Taya ayat marentahkeun tayamum nyaeta ngamaksud ari mindahkeun eta jalanna nya. Jalan ngamaksudna nyaeta mindahkeun taneuhna. Nu kagenepna wa ayyam saha wajhahu wa yadaihi bidarbataini. Nu kagenepna syarat tayamum teh ngusap wajah jeung dua leungeun ku dua usapan. Sapukulan keur ngusap wajah anu sapukulan deui keur dua leungeun. Jadi ngusap wajah jeung dua leungeun ku dua pukulan, sapukulan keur ngusap wajah, sapukulan deui keur dua leungeun. Imam Ad-Daraqutni jeung Imam Al-Hakim ngariwayatkeun ti Sayyib Ibnu Umar radhiyallahu anhuma saurna at-tayammumu darbatani darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Ari tayamum eta dua pukulan, sapukulan pikeun beungeut jeung sapukulan deui pikeun dua leungeun sarta dua sikuna mirfaqain. Nu katujuhna tayamum syaratna teh wa ayyuzila an najasata awalan, memeh tayamum kudu ngaheulakeun ngaleungitkeun najis heula anu hanteu dihampura tina badan. Sanajan lain dina anggahota tayamum kudu dileungitkeun heula najis lamun aya najis dina badana. Beda jeung wudu, sabab tayamum mah keur ngameunangkeun salat anu nurut anu sejena kana eta salat, jeung hanteu dimeunangkeun bari aya najis. Jadi tayamum bari aya najis sarupa jeung tayamum memeh waktu, saur Asy-Syarqawi. Katujuh syaratna tayamum teh memeh tayamum kudu ngaheulakeun ngaleungitkeun najis heula anu hanteu dihampura tina badan, sanajan lain dina anggahota tayamum. Beda jeung wudu, sabab tayamum mah keur ngameunangkeun salat anu nurut anu sejena kana eta salat, jeung hanteu dimeunangkeun bari aya najis. Jadi tayamum bari aya najis sarupa jeung tayamum memeh waktu, saur Imam Asy-Syarqawi. Lamun tayamum memeh ngaleungitkeun najis eta hanteu sah tayamumna nurutkeun kaul anu muqtamad dina madhab Imam Asy-Syafi'i.
sakumaha dijalankeun ku Imam Romli nurutkeun kaul anu sejen anu dhaif eta mah sah. Ieu dilakukeun ku Syekh Ibnu Hajar dumasar kana ieu khilafiyah timbul masalah aklab anu can disundatan maut anu can disundatan maut. Dumasar kana ieu khilafiyah timbul masalah aklab nyaeta anu can disunatan maut. Sedengkeun dina kulfahna ku kuncupna kulub kuncupna aya najisan nu can disunatan nya, mangka Syekhur Romli ulah ditayamuman sabab aya najis, maka mayit dikubur tanpa disolatkeun saur Syekh Ibnu Hajar. Saur Syekh Ibnu Hajar ditayamuman karena darurat tuluy disolatkeun. Panemu Syekh Ibnu Hajar perlu ditaklidan sabab ngubur mayit kalawan hanteu disolatkeun eta hanteu ngahurmat mayit. Saur Asy-Syaikh Al-Ubadi hanteu wajib ngumbah perkara anu aya dina handapeun kulpah nyaeta kulub kuncup teh anu can disunatan. Salajengna nomor kadalapana wa ayyajtahida fil kiblati qoblahu kudu hati-hati nyang hareup kiblat si jalma samemeh tayamum nya kudu ijtihad kiblat nyaeta nganyahokeun kiblat heula memeh tayamum. Ieu panemu Asy-Syaikh Ibnu Hajar. Saur Imam Asy-Syarqawi ieu dhaif kusabab eta nurutkeun kaul anu akur jeung qaidah sah tayamum sanggeus manjing waktu sanajan memeh ijtihad dina kiblat. Salajengna wa ayakuna tayamum ba'da dukhulil waqti jeung kudu tayamum si jalma dina samemeh asup waktu dina saatos asup waktu. Wa yakunas kasalapana kudu tayamum si jalma saatos asupna waktu. Dauhan Allah dina Al-Qur'an idza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum. Di mana maraneh rek migawe salat mangka kumbah beungeut maraneh jeung leungeun maraneh. Al-ayat. Ieu ayat nuduhkeun kana yen wudu jeung tayamum teh nalika rek migawe salat ayana sanggeus manjing waktu. Ari meunang ngaheulakeun wudu memeh waktu salat kaluar kalawan padamelan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng ijma ulama. Kusabab ieu tayamum mah tetep nurutkeun pituduh ayat. Jeung diterangkeun dina hadis riwayat Imam Ahmad jeung Imam Al-Baihaqi ainama adrokatni as-sholatu tamassahtu wa shallaitu. Di mana bae kaula kasusul salat mangka kaula ngusap beungeut jeung dua leungeun tuluy kaula salat. Kasapuluna syaratna tayamum teh wa ayat tayammama likulli fardin kudu tayamum saban fardu. Tegesna sakali tayamum hanteu meunang dipake dua kali fardu sakumaha dauhan Allah idza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum. Al-ayah. Di mana maraneh rek migawe salat kumbah beungeut maraneh. Allah ngawajibkeun wudu jeung tayamum pikeun saban salat. Eta geus tetep kalaku dina mimiti Islam. Tuluy kaluar wudu ku padamelan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab Kangjeng Nabi dina dinten Futuh Makkah Fathu Makkah salat 5 kali salat kalawan wudu sakali. Ieu hadis sahih riwayat Imam Ibnu Umar. Mangka tayamum tetep nurutkeun pituduh ayat. Hanteu mungkin tayamum dikiaskeun kana wudu sabab tayamum susuci darurat
hanteu ngilangkeun hadas. Imam Al-Baihaqi oge ngariwayatkeun ti Said Ibnu Umar kalawan isnad sahih saurna yatayammamu li kulli sholatin wa illam yuhdis. Manehna kudu tayamum pikeun saban-saban salat sanajan hanteu batal wudu. Anu sarua jeung salat fardu nyaeta tawaf fardu jeung khutbah Jumat. Jeung meunang tayamum sakali migawe sababaraha kali salat sunnah. Ari salat janazah eta saperti salat sunnah. Dina meunang salat janazah jeung salat fardu ku tayamum sakali. Beda salat wajib 5 waktu mah sakali-sakali. Ari salat pagawean sunnah jeung salat janazah mah eta meunang ku tayamum sakali. Jadi syaratna tayamum teh aya 10 nya. Sakumaha disebutkeun dina nadom sundahna syarat-syarat tayamum. Syarat tayamum 10 nu kahiji kudu ku taneuh sarta taneuh nu suci. Ulah taneuh mustakmal jeung kacampuran ku tipung ku aci atawa nulian. Kudu neja tayamum nu kalimana ngusap tangan rejeng rarai duanana serta ngusap eta kudua usapan. Lamun aya najis kudu dipiceunan. Hati-hati kana kiblat samemehna kudu ba'da manjing waktu. Tayamumna sakali tayamum eta saparduan. Dipake 2 fardu teu dimenangkan. Wallahu a'lam bissawab.